gabung deui di podcast urang. Ayeuna urang rek ngobrolkeun topik anu pasti menarik. Nyaeta arek ngawawancarakeun manajer anu geus sukses. Hayu urang mimitian obrolanna. Udah. Halo sadayana, kembali deui di podcast urang Sila Solihat. Di dieu abdi arek kenalkeun ka sadayana manajerna Sila Solihat. Nyaeta Fitria Sukma Anggara. Halo sadayana, perkenalkan nama abdi Fitria Sukma. Di dieu urang sebagai narasumberna Sila Solihat. Hayu urang mulai podcastna. Pertanyaan pertama, naon ari tugas utama seorang manajer? Tugas utama seorang manajer nyaeta mimpin jeung ngawasan pagawe supaya pada melan bisa lumangsung kalayan hade jeung kahongkal tujuan perusahaan. Kumaha cara anjeun ngatur jeung mimpin tim di tempat damel? Ku cara komunikasi anu alus, ngebagi tugas secara adil serta ngadengengkeun pendapat di anggota tim. Oh gitu. Terus naon wae keahlian anu penting pikeun jadi manajer anu alus? Keahlian komunikasi, kepemimpinan, tanggung jawab, jeung bisa nyieun kaputusan anu wijaksana. Kumaha anjeun yang harepan pagawe anu hese diatur? Kuring ngobrol alus-alus, ngadengikeun alesana, terus mere pengertian supaya bisa gawe bareng kalayan lain. Oh nya. Naon tantangan panggedena dina padamelan anjeun salaku manajer? Tantanganna nyaeta ngajaga kerja sama tim supaya tetap kompak jeung ngahontal target anu geus ditampukeun. Naon anu hal paling nyenangkeun jadi manajer? Ningali tim gawe bareng kalayan hade jeung hasil ngangsilkeun kasuksesan pikeun perusahaan. Kumaha anjeun ngajaga hubungan anu hade jeung pagawe? Kuring sok nyoba jadi pamimpin anu deket jeung pagawe, daek ngadengikeun jeung ngahargaan unggal usaha manehna. Naon anu ngajadikeun anjeun resep kana profesi manajer ieu? Kuring resep sabab bisa ngatur, mimpin jeung ngabantu batur pikeun maju bareng-bareng. Kumaha cara anjeun nyieun kaputusan lamun aya masalah dina tim? Kuring nalungtik masalahna heula, ngadengengkeun pendapat ti anggota tim, tuluy mutuskeun ku cara anu adil. Terus naon pesen atawa nasehat anjeun pikeun budak sakola anu hayang jadi manajer di bangsa anu bakal datang? Diajar sing rajin, tambah ilmu, ngeunaan kapeminan, ulah gampang nyerah, jeung kudu percaya kana diri sorangan. Oke, sakitu wae ti podcast abdi. Kurang leuwihna mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira gue foto. Sukma, telepon lagi. Ngomong lagi. Mengenalkan ke kalian apa? Kurang mohon maaf. Video Kurang lebih